Jadi namina tolabul ilmi teh pan ieu teh Bu alat keur nyangcang jeung keur mapag hidayah eta ageng nama Bu teh. Lain sekadar ingkig-ingkigna teuing lah gitu. Lain sekadar orang pertambahan pertukaran informasi gitunya ti guru ka murid. Perpindahan data tentang pengetahuan agama gitunya ti kiai, ti ustad ka jamaah lain sekadar eta Bu. Tapi naon cik Bu diantawisna teh rahasiana teh. Urang teh keur diajar mensyukuri karena nikmat akal teh itu. Da akal teh kudu disyukuri ku urang teh. Bener akal teh rarasaan teh asa lain nikmat gitunya gitu. Gitu. Dijadikeun jalma anu waras teh gitu. Rasaan teh asa lain nikmat gitu. Padahal sagala rupi nu namina kanikmatan anu bijil santosna akal sehat aya gitu. Eta teh nikmat cabang tina ayana nikmat akal sehat ya. Da teu aya caritana gitu. Jalmi anu akalna ruksak terus boga pangkat luhur teu aya. Da teu aya jalmi anu akalna ruksak, akalna gering, akalna teu waras terus gitu jadi jalma beunghar da teu aya. Kajaba dina film, dina sinetron gitu. Teu aya. Gitu. Da teu aya gitu. Jalmi anu akalna ruksak, akalna teu waras gitu. Boga titel anu ngaberendel di bidang akademik teu aya. Jadi nikmat-nikmat anu aya teh urang sing emut mangrupikeun buah tina nikmat anu pokok diantawisna teh nikmat akal sehat. Tah urang ngaos teh naon nganggo ieu akal anu sehat teh. Ulah diantep wae bisi bulukan Ibu. Diajar sakedik-sakedik ngaguar kana dawuhan Kangjeng Rasul. Urang teh nembongkeun kana kacintaan ka Kangjeng Rasul diantawisna teh lain ku sakadar maca sholawat unggul. Nyata ku ngaguar kana dawuhan-dawuhanana. Tolabul ilmi teh ya. Mapag hidayah teh ada hidayah teh moal datang sekonyong-konyong tapi butuh dijemput nu namina hidayah teh. Dijemputna teh ku nu kieu. Sabab aya masalah aya naon istilah hidayah di atas hidayah. Nu dimaksud urang pan keur salat teh geus puguh urang teh aya hidayahan matak daek salat teh kitu. Tapi naha urang teh masih keneh dipiwarang ku Allah teh ngadoa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim keur salat teh. Ya Allah tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus keur salat. Matak jalma aya dina salat ge teh berarti aya dina jalan anu lurus teh. Berarti namina hidayah teh bertingkat-tingkat. Kandel aya nu ipis, aya nu gede, aya nu leutik dumasar kana kaimanan, kana pencarian. Jadi nu namina pentingna tolabul ilmi teh eta diantawisna teh keur ngagugurkeun kana kewajiban urang selaku hamba. Upami engke naon masihana teh nya. Ya istilahna mah kieu lah ceuk bahasa sederhana nama gitunya. Lamun teh mangke urang teh di akhirat naha silaing teh teu apal nu kieu-kieu acan ieu bahasa urang gitu. Kan meureun urang teh bisa nyieun ekol sakedeuk. We malaikat da abdi teh sanes teu ngaos teh mung teu acan ka pendak gitu. Bab eta teh gitu tuh. Ieu mah heureuna gitu. Intina kumaha? Intina nu namina urang ngeureuyeuh tolabul ilmi teh keur mindahkeun kedudukan diri tina bodo ka totoloyo kana bodo aleboh gitu. Keur mindahkeun kedudukan jeung tempat diri tina bodo murokab kana bodo basit teh ceuk bahasa agama. Naon bodo murokab teh? Jalma anu bodo jeung bodo yen manehanana teh bodo. Jalma bodo anu teu nyadar yen manehanana teh bodo. Gitu. Malahan aya jalma bodoh anu rumasana mah jadi jalma pinter gitu. Pan eta teh rusak. Tah ku ngaos, ku ngaji tolabul ilmi minimal urang teh mindahkeun ulah anteng betah dina bodo murokab teh. Minimal kana bodo basit. Bodo anu bodo manehanana tapi ngarti jeung sadar yen dirina teh bodo.